Arisnya geus mandi can. Enggak, saya emang kunaon gitu. Masih boleh tak keneh. Aing geus beak sabun hiji. Abo, sabun hiji. Usia mah dakanan meureun. Ih, atuh eta pakai mandi lah. Oh, pakai mandi. Tuh lah. Arisnya seorang geus mandi can. Atuh geus lah, jadi mah geus kasep kieu. Rik, ngomong-ngomong si Acil ka mana yuk ka dieu? Teu kadeuleu gitu keur kamari, sukuna jejengklean pas urang balik tiluan. Kunaon tuh? Sukuna boha kena keong. Saya masih boledak ih. Mandi di ditu eh. Aing geus mandi, sabun beak hiji. Tunggu mandi deui masih bau ieu aduh. Dirakuna. Bau jasa. Waduh, budak sing aya di dieu bae. Aduh. Naik atuh naik. Naik atuh naik. Bere tempat. Oh ya, yang rada nurisan yuk, gara-gara kamari kena keong. Aduh. Aduh, Gimana anu nyari anu mana? Nyeri. Aduh. waranyan. Saya ngajakan ka sawah. Pan main bola teh jadi meureun. Atuh geus bae ngajakan sia ka sawah. Dengan bangkong urang. Menang mapan ngurek. Nang belut henteu nyemplung mah. Ona deui sia. Ji, Pandrik aing teh nyaondek aya budak dua kadinya data. Maju nama. Menang belut mah henteu. Ngajebur bae harangit awak aing. Triknya nama aing henteu meureun. Biak dua aing sabun. Kena keong suku aing ngarannya lah. Aya bae. Di parfum biak sabotol. Pakai nyemprotan baju doang ya hangit leutak. Abo. Terus kumaha ieu? Urang dek balas dendam apa kumaha ieu? Kedeung pokona mah ka dieu. Kalabur bae geus urang lah. Rusak bae nya mah. Oh. Sih. Geus aduh, saudara siapa aing manggil-ngil bae. Di mah jenuh di jero ieu mah di luar komo parah we jelema hiji acan. Angin sabenerna. Mau gitar we geus lah. Aing kita dikuriling bae. Buat makhluk di luar imah. Malam naon sih bangunna? Hareueung amat. Hiji acan ya udah kareueur di lah. Sebenarnya Kan pasti ngadengin suara gitar. Gimana nya? Iya, gitar jalan masanya. Samperin waing lah. Eta mah jawir. Cek aing saha bae main gitar. abo sia. Siluman bae akhirnya. Cek nanti ke sorangan bae. Salah sorangan aing duaan. Caha. Atuh ieu gitar. Siap. Tumbennya aing ya. Tuh aing di mah karesel keluar bae aing lah. Jalan yuk, lempang yuk, kemana yuk? Boleh ayo. Lempang kemana tuh, Wir? Sial saya geblek. Saya nu ngajak atuh kumaha sia aing mah nuturkeun. Udah, urang ngapos bae lah. Ayo boleh. Lam tulungan aing. Aduh suka tantangan nih. Alaman sih Mas. Gawekeun aing bae. Ayo geus. Ayo Cika keluar. Jauh. Sia. Kita di mana, Kal? Biasa di warkop. Wih, mainan warkop, warena gagal. Iyalah, kami pakai dog. Bos. Mantap kemana, Cak? Bos aing. Ayo. Udah heula sih, enak nanya ka sih. Saya Mantap. keluar tipe tingki, pamajikan sih nyaran mah. Walah, penaing gede aja karep doang, atuh. Panjana mah galak wikang na heuh, Lam. Kemarin wow. Jewernya. Aing besi digegel rong tanggung aing. Neng, maaf kaing. Sia, nya nama. Aing karak inget. Si nya termasukna S3P. Antuh, kasih kape. Salah isin pamajikan. Ini, pas main ngisi cangcang ya, nak. Ya embe are bereang tadi. Jangan udah mana? Aing tadi. Udah saya tipe. Dua berak mah. Tiga bal kapas. Ayo. Paribut bae barang akang ieu. Woi, Aing bae kalanya perlu. abu, aya perlu ka mana sih ya? Penting mana emang ka ditu. Anggus. Oh, nya. Ini jelema berbisnis gitunya. Bosna, Perlu segala. misalnya di imah bae nongkrong gawean naon. Kan enak eueuh. Beak tadi gua balangkeun cangcangna. Yang teh gelas. Ya, nangka teh, Bos. Jauh eta ke ngalamun di
Samperin yuk. Ayo. Naon sih kunang. Tuh dulu kusia tuh. Au. Trio tangencreg tah mah. Mal bener deh orang diri yang mal bener. Naon datang aing sing yang bae. Ngahok. Waduh, ieu budak di kamari ampun aing mah. Ampun. Ih, Saya bangun teresep aing ka dieu nya. aing sih naon ka dieu. Ini kulin lah. Lain kitu lam. Aing geus aya siap ge ieu grup tiluan. Aurana geus lain deui. Oh, jangan malah jelema. Cuman butuh ijo. Aing menang diuk teh ya. Cangkeul aing ge ti tadi nangtung bae. Iuk atuh lah. Atuh sana geser setik. Ya aing tiluan. Aisyah naon di mau gitar bae kos pengamen. Iya, sia ulah main gitar. Bisa nyaran duit ya. Kos nu bisa lah. Ih, karak main gitar. Mah naon sih nu hayang gua dipaenkeun? Coba ku sia digirengkeun. Loh, main gitar bae gariung. Ih, aing mah. Beta yang mainkeun, kesel aing. Dari Oh, bae sia. sih ya. Pengen dia lagu aing ngeunaan jasa merdu. Abo, pegat mal tah senar. Euy jakunyana digegelan. Coba paenkeun aing kan aing. Ya dengekeun aing ulang gitar ke Sumaha. Gitarna weh. Bener si Arik, pargat sama senara. Antuh, gua kan gitar. Oh, lam. Tanu disebut nyanyi dalam hati kos gitu tah jeung gitar ge dalam hatinya nama. Oh, suara-suara na. Woi sia. Woi, aduh. Aing gitar. Kenaon teh? Aing gitar kalau molor. Aduh, aing gitar rampur-rampurang. Gitarna ya. Ya lah. Oh. Ngantuk aing euy. Aing jalannya. Gerak sia. Aisyah ka mana tuh, Kal? Ih, jam baraha? Kayak di tangan di. Kayak nu aya, pancengceng di wae. Halli barang di imah. Selain pilanya. Geus lang teu peuneun mah kena balik. Saya tanya itu bikangna galak sia. Kunaon tuh? Atupan mah terdiri dari kata S3P. Nanti S3P. Salaki Salaki sin sin pamajikan. Aduh. Sial. Hongus lah. Kan baliknya. Sing tangan. Sira teh lagi balik itu. Oh, geus gerak itu lah. Oh, Sorry nya. Ayo. Oh, kalem bae. Cil, lagu sih menyakitkan. Eta deui budak. Aing nyanyi ge encan. Teka deuleu tuh gusia tuh. Naon? Tuh deuleu. Aduh. Oh, aing geser lah. Laju eta kagesek teh kantong menyan sia. Besi mau kelaan doang aing mah. Abo, sia, untungna teu betus ieu hijin dong. Pokoknya itu si Acil. Main tembak-tembak gitar tak ke barang batur. Ih, ngomong hujan itu. Bir, Oh, iya bang mana mangin lagi nyercap tiris. balik ayo. Ayo geus tuh lah, kabehan lah. Ayo. Cek geran tuh Jawir. Kurang jasa nggak suka sendal. Wih, si aing pajaran mah pengaman sih mau gitar.